Bendera mah Pandek Agustus mah kudu dipasang. Parang saja. Tah. Penting mah aya kana rasakeun suku teka ieu we beung da we ngalamun ka rasa sirah mah suku ketokeun juga. Poe Minggu mah di Umur mah eceut teh nyaho. Ceu ae oge gering, lanceut teh hiji deui. Ceu aya nu mana? Ceu ae dulu. Di deui 2 bulan. Aya eta bi ani. Geus ka sawah. Aya bi ani. Heeh. Ku budakna we diurus. Ku si Basa lebaran kamari ka dieu teh asana heueuh. Heeh. Bi ae. Oh. Nganyang ka dieu. Ingetin mana? Cek ece. Ece teh berat suku teh. Lewat teh berat tuh aya teh bisa-bisa. Nangtung ka dinya kana pan ieu mah geus bare bajur geus berat. Heeh. Apan dia ge cek urang desa. Lamun bisa lempang tong disebut jompo nyeun KTP-na dibonceng cenah. Nyeun suratna teh keur nyokot. Uing. Apaan lanceuk abi mah disebut nage setruk ringan diuk cimek blek ke Kades bisa walakaya tanyakeun ka bae aya teh ngankeun bae lamun manehna leah engke bebeja ka Bileli ka RT apan Bileli RT teh jeung uing wakil manehna karena naon ngawakilkeun ari mereka dawang mah manehna heeh apan kete kieu cek kitu teh kumaha Bu RT eta ieu teh kudu diasupkeun teh nu layak teh saha nu jompo nu gering teh meureun cek mah masih keteleng dawa onah geus eueuh maimin jag-jag keneh kuat mingguan ceros tak kudu ngagugu manehna teh cek sipem ge kitu ari bieu hareupeun mah aja ka uing nyereng napan cenah boga pangsiunan entong tarik teuing ari panaib apa mampu atuh kitu duit uing teh amek ti tadi ge buru-buru we ka sawah ya geus balik meureun